Wa kadza jeung nya kitu deui yajibu wajib naon almudu samud ma'al qadha'i sarta wajib qada alal hamili ka isi anu nuju ka kandungan wal murdi'i jeung kanggo isi anu nuju nganenan ida aftorota di mana henteu saraum ieu hamil jeung murdi lil khaufi karena sieun ala auladihima kitu ka pirang-pirang putrana hamil sareng murdi bakot mangka ari aulad eta nu cukup salajengna wajib qada jeung wajib fidyah kanggo istri anu nuju ka kandungan dek anom keneh atau sepuh gitu ka kandungan anak mah kalebetkeun ka istri anu nuju nganenan kitu nya nganenan bila mana ieu isi anu hamil jeung isi anu nuju nganenan henteu saum ati alasanana sieun murang kalihna kaganggu kesehatanana ku sababnya ibuna saum sieun kandunganana jadi lemes murang kali nu dinenan teh bisi taya cai nena jadi rungsing gitu nya jeung alasan-alasan naon lah gitu jadi teu paruasa tah alasanana sieun murang kali anu dikandungna kumaha gitu jeung sieun murang kali anu dinenanana kumaha sieun tah alasanana tamangka kanggo istri anu teu saum ku sabab hamil teu saum ku sabab nganenan mangka aya dua kawajiban nu kudu cumponan kahiji wajib ngodoan bila mana geus hamilna lahiran jeung manehna geus suci teu geus siap saum anu nomor kado wajib fidyah tiap-tiap dinten nyaeta saleter satengah lamun 30 dinten kalikeun 30 dinten kali saleter satengah termasuk istri anu nuju nganenan sami sapertos istri anu nuju hamil alhamdulillahirabbil wallahu a'lam saadan maghrib ngabatalan ta aya cai akuat